Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daiman bi'ami ala khalqi alladhi jarat bihi al-maqadir bi qudrati alladhi yukriku awliya'ahu bi biharil ma'arif li wahdatihi wa ahadiyatihi. Wassalatu wassalamu daiman ala khairi khalqi sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Ayyuhal ikhwan wal akhwat dakirin wa dakirat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Wa qala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa qala fa'lam annahu la ilaha illallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qalu kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah? Qala aksiru min qawli la ilaha illallah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin sahabat fadilah, para masyayikh, para muallim, para muadzin, para asatidzah Korea, kum sadayan jamaah dakirin dakirat iwan akhwat wa bilaula sohibul bait sohibul hajat kersana Bapak Haji Iwan Miwah Hajat anu teginten di bangga di rumah jamaah sadayana wa bilaula khususon ila sohibit tarbiyah fi hadil mujahadah ail al-alim al-alama al-mukarram al-muhtaram pemirsa Bapak Kiai Haji Ridwan Miwah Ibu anu parantos ngawurkeun siraman ruhna ka urang sadayana engces nengres kahartos mata tibrak dibawa di mana-mana nuna pakai istirahat nuna dipakai gawe maka eta sadayana mangrupi karunia nu dihaturkeun ka mantenna tapi kedah karaos urang sadayana naon-naon haturkeun panjenengan cocok pas kejiran telampu kane mepene eta gawe nu aya dina hate urang nyaeta pilul qalbi ma'rifatullah. Gawe hate teh kudu ma'rifat kamu dikuwati dikrillah ku kakuatan eling ka Gusti Allah dieceskeun kahartos jadi mana atuh teu ditahiji sagala rupa nu ditataan kumana anu rekam dina jiwa ngajak ma'rifat ka Allah si goreng kabeh wa fi kulli syai'in tadullu ala annahu la ilaha illallah. Kedudukan urang ka Allah sagala-galana ambil barakah ka sohibul wilayah di Manon Jaya al-mukarram wal muhtaram pamirsa al-arif billah kersana wa soka ukur ka kuping pamimpin masjid agung di kaum nyaeta ngeceskeun tentang kalimat la ilaha illallah bilih lepat punten metoe dan mengu hasil kupingan mudah-mudahan naon anu diamalkeun ku Bapak Ibu sadaya la
ayeuna abdi tapak damel Allah mangadraskeun la ilaha illallah la ma'budu illallah nadamul Allah ieu abdi bakti kadat Allah la ilaha illallah la maqluba illallah dipidamel kalakuan kedah perintah dat Allah la ilaha illallah la maqsuda illallah dipidamel kalakuan la ilaha illallah la maqsuda illallah dipidamel kalakuan malaridho nadat Allah la ilaha illallah di Suryalaya sami di Manunjaya sami barang nama eta leres sadayana dikiatan istilah di Manunjaya ayat diabuskeun kana bahasa istilah syahadat ayat syahadat syar'an harus gitu pengersa ayat syahadat munci syahadat syar'an kadang-kadang urang sah pembencintanana sah jadi imam sholatna sah kawina syahadat muncinana eta mah suruh pengersa wali ngalina tau deh dari bayana eta mah kedari mohon ngelangkungan namun istilah dina toriko mah talqin ke dikirna itu burukeun aya di tempat punten nyambung sadayana eta dicana tina dohiriah kana batinnya sakumaha dihatur sok didinya bageur da teu aya deui pangguyan buat ikaanjeun sagala-galana urang teh sadar moal abadi moal kekelaan moal menggahan susuku maras tetap we geus jatah waktu kudu balik balik jam tayang seekma atau kumaha itu dina dikir aya istilah opat tingkatan hiji dikir ada dua dikir ibadah tilu dikir mahabbah opat dikir ma'rifat mudah-mudahan ku Allah diaturkeun ka urang teh taraje cakamalan dugi kana pilis akhirna sadaya dikir ada sering kan urang ucapkeun la ilaha diucapkeun tulisan Allahu akbar subhanallah alhamdulillah kudu nama karasa eksistensi akbar yang Allah teu jiwa ngalakeun ngarasakeun jeung ngarumasakeun urang dipapani diatur dilindungi berapa banyak petaka marabahaya anu sabenerna urang datang ka urang tapi urang alhamdulillah dina waktu ieu urang sasarengan berjamaah dikir tah nu kudu dikaurangkeun ngalangkungan ku sifat mengsaurkeun rohimna Allah rahmanna Allah kalayan latifna Allah raos ngaroko raos mang raos seueur ngan kade bageur eta lamun teu dianggekeun alat ma'rifat anu diaoskeun kalimat lapadna la ilaha kajongjonan papalidanana jauh teuing kahuluwatan ti huluwatan maka susepuh kade bageur papalidan teh si jauh ti huluwatan betapa berat nambah deui kahuluwatan lamun bahasa sirul asrar mah nyata arruju ila watanil asli kudu balik deui urang ka kampung asal ujang dipasini baheula ti kamar diajari kene satya aja urang gelar kalam dunia urang parantos janji di hadapan ilahi rabbi
nyata kumaha tidak mantena kumaha alastu bi rabbikum wal ruh bapak anu sasaran urusan ruh Nabi Adam sama Nabi Musa sareng sadayana ruh jalmi diciptakeun ka alam dunia yang miliaran sama kapungkur satu jawaban qalu bala syahidna kandangan Gusti abdi ngangkeun Gusti teh pangeran abdi Gusti teh pengatur abdi Gusti teh nu ngabdian abdi Gusti teh masihan kagiatan abdi panjang lebar maka mangga sagala rontok ku eta maka ngalangkungan eta neurang kowe kana diri jadi ngahurungkeun iman Islam ihsan maka Allah mihaturkeun ngawawadian ka urang sadayana innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Mestina jalma-jalma nu iman sejati di mana disebatkeun dengan Allah ku dirina ku batu rek ku pamuda rek ku aki-aki rek ku ibu-ibu bade ku bapak-bapak mesti ngaruhna dampakna karasa ku eta jamian bener-bener iman ngalakat kai jiwana tuluna geter hatena rusras bin sabangsana melong kana diri pinuh ku muhasabah rasa loba dosa di hadapan tenang rasa tongoy wae teu ngawaro kana panggeroman tenang maka muncul sadar kehidupan urang kur sementara ari urang ngagaluhan beban kataklif hukum agama kedah ibadah jadi tugas urang teh hakikatna kedah ibadah sedangkeun ibadah teh lain pun sebatas ibadah salat zakat puasa naon bae adi ibadah eta manu dimahdohkeun ku Allahna ngalangkungan rasulna teras dikalamkeun ku para ulamana jadi kajau kewajiban urang beban hidup urang ku ibadah sakum habidahu Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun eta tugas hirup ngan tugas hirup damal sampurna ari teu boga bekal teu boga balan urang naon ilmu mudah-mudahan ilmu nu jadi bekal urang ka mana wae ilmu syariat kudu disupri ilmu thariqat kudu disupri ilmu hakikat kedah disupri Allah mihaturkeun ka jalmi-jalmi anu iman nyaeta ka jalmi anu berilmu bari iman insyaallah yarfa'illahul ladzina amanu minkum utul ilm darajat Allah ngangkat derajat ka jalma-jalma nu berilmu kalayan iman beberapa derajat jadi kewajiban maka tolabul ilmi faridatun dina thariqah diwajibkeun maka tolabul hayatul qalbi teh wajib thariqah ari pandangan sufi thariqah teh kewajiban saha kewajiban urang daya dina Islam sanes agama thariqah sanes agama hakikat sanes agama syariat tapi na agama aya syariat aya thariqat aya hakikat aya ma'rifat nyaeta dinul Islam sadayana eta kewajiban urang maka sakumaha neme dihaturkeun ku mantena katidak cocok jeung payusna kalayan ngeunah kana rasana sabab nu dikaluarkeunana naon nyaeta nu dikaluarkeun tina lalai anjeunna anu dihiasan ku sawanten anu halimpuna diluarkeun tina rasana tina jiwana jadi muncul eluna tambihna medal kasucian anggur mah buktikeun kahadean sina medal tina kasucian insyaallah tina sir nerekel tadi mata insyaallah rasana eta bageur maka tatkala ulama-ulama filsafat ataupun pakar ilmu filsafat dengan logika mereka logika filsafatnya apa yang diamalkan oleh para ikhwan akhwat dalam kajian ataupun amalan tasawuf ataupun ma'rifat ataupun thariqat maka
telah aku ketahui, telah aku paham surah Aranjena, tapi ibu tidak akan kalah hujah. Nah, maka ibu ngawalna, bapak ngawalna, iya yang kamu ketahui secara akademis ilmu aku telah rasakan. Sok kadinya rasa nu dibentuk ku agama, ilmu nu dibentuk eta ge ku agama, kabeh ge ngantirkeun, cuma tingkatan atau di darajatna lamun ieu kapasitas masih di wilayah mulki alam ilmu filsafat seperti Sokrates, Pluto jeung anu sanes-sanesna di alam mulki. Tapi tatkala tasruh yang berjalan dialog suci bersama rohnya kadituna hoyong riko sareng anjeunna patepan sareng anjeunna mangga we taroskeun ka Imam Ghazali Hujatul Islam. Selesai filsafat, selesai berbagai kajian ilmu, maka beliau bersimpuhlah dan belajar dengan ilmu tasawuf. Maka lahirlah karya Ihya'u Ulumuddin, lahirlah karya Minhajul Abidin, lahirlah karya mantena berbagai kitab-kitab tasawuf. Wayana sakitu setiap zaman aya wae cerita jeung aya lalakonna dina wangkinu ayeuna urang alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kana siraman ruhani hadratul mukarram wal muhtaram kersana sesepuh pondok pesantren Manaluluda parantos nyiram ruhani urang sadayana insyaallah. Itu bagaikan dari berbagai ilmu nuku anjeunna parantos di Kojayan dikawi jurumiyahna sapinahna sampai campur jawamena cik orang-orang santri insyaallah mantena tos paham lah dimangantarakan kadinya insyaallah anjeunna apallah kaya Imam Ghazali di zamanna mudah-mudahan anjeunna nyupuhan urang di zaman ayeuna eta janten kabinah ke urang sadayana kahartosna mah insyaallah ke mantena Bapak Ibu kahartos sanes mung kahartos ukul abdi badaos karaos gitu karaos aya nu malaketeng na jiwa. Itulah karena tersambung frekuensinya sama satu gelombang tatkala gelombang ya sama channel dan frekuensi menyatu, maka setelah bersambung bersama beliau yang sama-sama sedang mensujudkan ilmu kekuatan segala perkara sadaya nu dihaturkeun ti Allah diraoskeun ku anjeunna insyaallah. Bapak Ibu bukan hanya tersambung dengan beliau, tapi insyaallah tersambung dengan semua yang tadi dihadiahi oleh Ibu. Sahan dihadiahan wabilaula Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani walaupun lamun pada di papahan mentas lautan mendaki gunung lewat lembah lan ngare sabaraha kilo urang kedah ka Hujro Sarifah ka Baghdad, bahkan tersambung dengan izin beliau terus sampai ka urang sadayana akan tersambung juga dengan Sayyidul Arabi wal Ajam, yaitu kekasih kita, tujuan kita ingin mengikuti beliau, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad tersambung insyaallah karena nangkapna oke kamu ampun dilaku Bapak Ibu sadayana. Itulah ingin sampai kepadanya, maka dina jiwa urang badan sakujur aya latifatul qalbi terus nerekap dirinya bakal naik kana latifatul ruh dirinya nu ngancikna dianggap wilayahna nyaeta wilayah ka Ibrahiman ka Nuhan teu karasa keras diamalkeun ku bapak sareng ibu nerekel dugi kana latifatus sirri aya kamusaan dirinya Musa pun berkalam dengan Allah, maka umat Muhammad pun diberi kekuatan berkalam dengan Allah. Kumahan wala sautin wala harbi teu kahartikan diajar kapungkur kumaha dibudak lahir, maka dimandir ke rerangkeun tauhid ulah sok dipaksa bobo entos leres geus bobo engke kudu muid deui paham teh datang sabada lieur lain lieur teu para hukum liurna anu dibimbing ka dituna ku Allah. Mudah-mudahan
bihaqi la ilaha illallah. Naik nerekab deui kana latifatul hati kaisaan lain berarti kaisaan urang kudu nekadeun bahwa Isa dan afdal lain Isa tetap Abdullah hamba Gusti Allah. Maka dina nur ruhullah dirinya insyaallah kapesek ku bapak ibu engke nu jero nyaliara dina rasaina. Bahkan sesuatu anu diauskeun nama wal mukarram nyaeta dina ruh ibu tatkala semakin dalam semakin paham kemahabenaran Allah, semakin paham kemahasempurnaan Allah, semakin paham kemaha kayaan Allah, kemaha sagala-galana anjeunna paham. Karena innalil Qur'an dhahran wa batna saenya dina Qur'an aya dohir jeung batin wali batni batna maka bahul ma huwa abtar bahwa anfaq wa arbahu di setiap pemahaman anu semakin jero pemahaman bahkan lebih ka dina salah satu hadis anu diriwayatkeun ku Ibnu Hibban ila sab'ati atau lebih ka 7 tingkatan. Maka semakin pemahaman jero semakin manfaat, semakin pemahaman jero semakin beruntung. Mudah-mudahan eta keterangan si tajalli salina urang sadayana amin bihaqi la ilaha illallah. Biasa karampa kurasa anu naon karampa kurasa anu syahadatkeun Allah bihaqi la ilaha illallah. Kukituna ieu mah ngiringgil barkah sanes padaya ceramah da ngado manfaat nabi bil barkah hiji kurasa urang kabinga kadua urang sami-sami eta awal panginten mulai dina hartos urang madepkeun diri ka Allah kumaha kitu urang sasarangan we diajar ningkatkeun kalayan ngalangkungan talqin ieu mah sami-sami ngabuktoskeun silih wasiatan dan maege dina muqaddimahna usi ku aya sakitu aya urang muqaddimah sasarna kaha pangeran urang sadayana saha maha gaduh dunya sareng akhiratna nu maha seueur ampunana saha nu maha gaduh katangtosan saha nu maha kekal abadina sagalana ka mana deui nu iman mah iwal kadinya hoyong uihna nyaeta insyaallah jalmi-jalmi anu teu mata kahalangan ku sanes kanten perkara anggur mah ngaruhan sakabeh perkara tong bujeng-bujeng nuju tepan nuju zakat nuju ibadah haji umroh amar ma'ruf nahi munkar sedekah jariyah nuju kumaha bae sanaos nuju di kebon nuju di mobil ge eta hirup janten ibadah. Parwa ibadah tuh satanawwa ibadah tekan seueur bukna bentukna rupina salat puasa kitu kaifiat judiatna kieu sadayana aya aturanana aya carana mau umroh beda sareng netepan umroh mah wayahna tanahna ge di tanah suci Makkah di urang mah paling oge di lapangan agung di Indonesia paling keur manasik umroh manasik haji leres beda kadupina leres bade puasa benten sareng umroh benten sareng salat secara umumna tapi wal madhkuru wahidun nu dituju ku puasa hiji nu dituju ku salat hiji nu dituju ku zakat fitrah zakat mal zakat sanes kantena hiji tetep ku sedekah jariyah ge hiji saha tujuna hiji teh hoyong naon hoyong ridho Gusti Allah jadi tujuan maka hiji
ku dituju ku sakabeh ibadah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tetap dina diri urang sadayana di dunia sareng di akhirat. Amin. Pidahu mangkena yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala neguhkeun jalma-jalma nu iman ku kalimah teguh, ku kalimah kokoh. Kalimah teguh nu kokoh teh naon? Kalimah tauhid, kalimah urwatul wusqa, kalimah taqwa, kalimah la ilaha illallah. Mudah-mudahan hatur nuhun kasadayana, mudah-mudahan abdi bapak ibu sadayana di dunia sering sasarengan kempel, mudah-mudahan jaga di yaumal jaza akhirna urang lebat di surga mantena. Amin. Kumang rupi ampunan ridho rahmat mantena lain kakuatan hate dimanfaatkeun kumang rupi ridho rahmat Gusti Allah. Bihaqqi la ilaha itu panten hapunten kasadayana hadana wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.